Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra-mitra tepang deui sareng Kang Arid dina acara dongeng Sunda. Kang Arid bade ngalajengkeun carios atanapi hanca kamari nya. Mudah-mudahan atuh mitra dina danget edan nuju manco dina channelna masing-masing. Sareng mudah-mudahan mitra-mitra na ayeuna anu nuju aktivitas nuju kegiatan mudah-mudahan ku Allah dilancarkeun salamina disehatkeun lahir batin kalawan salamina dijaga diriksa ku Allah azza wa jalla. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mitra, ieu dongeng teh dina judul Buuk Indung. Kasangakeun kanggo mitra sadayana, mudah-mudahan ngajantenkeun panglibur kana kalbu, pangbebrah kana manah dina danget ayeuna. Kamari teh dina sari kaopat, ayeuna teh sari kalimaeun penginten. Kamari teh nuju nyarioskeun patua kampungnya. Di bumina patua kampung kalaresan kasumpingan ku Pak Haji Sopandi atanapi Pak Haji Sopandi bare dedeus ka patua kampung. Dugi kadinya mitra, mangga supados teu nyangkolong tingkana waktos ieu dongeng Sunda urang kawitan bae. Dar mitra. Patua kampung salaku kokolot di eta kampung teu bisa cicingeun. Lamun ningali aya kajadian samodel kitu. Aya pikir saeunaon Pak Haji sumping ka dieu asaha tareuwas aya juragan kebon kitu cek patua kampung. Oh patua oge Pak RT memang Pak Haji penting pisan ka dieu teh. Nya eta Pak Haji seolah-olah meunang kareuwas patua Pak RT Mang oge ka Aki meunang kareuwas maksad kareuwas kumaha Pak Haji? Abdi mah asa kirang paos kitu cek patua kampung. Can ngartieun naon anu dimaksud ku Pak Haji Sopandi yen Pak Haji meunang kareuwas. Dalam menyebutkan menang kareuwas leutik mah moal mungkin
Pak Haji Sopandi hiji tokoh nepikeun kadatang kadinya ngan saukur bebeja yen manehna meunang kareuwas. Oh kieu. Kieu patua oge kasararea. Yang tangtuna patua pasti geus apa. Nyaeta masalah Jang Bantar. Anu riributan jeung Mang Sarmo. Pan ieu teh keur Pak Haji mah reuwas gede. Nah, disebut reuwas gede. Ku kajadian tadi asa dicentar gelap tengah poe ereng-erengan. Jeung anu teu ngarti keur Pak Haji. Nah, Jang Bantar bisa ngelekeun si Sarmo. Ya, seolah-olah bisa ngelehkeun. Ari cek Pak Haji mah lamun ngadenge tina carita Jang Bantar. Tah kitu patua. Kitu cek Pak Haji Sopandi. Perkawis eta Pak Haji. Atuh kaleresan. Abdi ge sareng nya Pak RT, Oki Dira, Mang Uu. Ieu teh justru nuju ngabahas, nyaeta ngabahas perkawis anu tumiba ka Jang Bantar. Atuh simkuring ngiring bingah. Bingah Pak Haji. Ku kasumpingan Pak Haji. Paminten abdi teh langkung regreg. Hatur nuhun Pak Haji sateuacanna ge. Kitu ceuk patua kampung. Patua kampung bangun bungah tu regreg ku ayana Pak Haji kadinya. Sabab pada hari Pak Haji, di kampung eta teh dihargaan ku sararea. Disebutna ge tokoh utama. Mun aya itu jeung ieu teh pasti sok menta saran ka Pak Haji Sopandi. Ari geus puguh kieu mah atuh sok we urang badami. Kumaha alusna, kumaha hadena. Ari Pak Haji mah nya sakadar ngadukung jeung ngiluan. Dari gelut mah Pak Haji teu bisa. Komo Pak Haji geus kayan kolot kieu. Pan lamun butuh waragad, butuh itu, butuh ieu, pasti Pak Haji bakal ngabantu keur kapentingan bararea. Kitu saur Pak Haji. Saya pisan Pak Haji maksad teh. Saya kieu Pak Haji. Kumargi masalah ieu tos kajantenan. Tangtosna ge anu namina ngaran si Sarmo sabatur-batur pasti bakal ngayakeun tindakan ka Jang Bantar jeung tangtuna ge abdi tos apal kumaha sikepna si Sarmo sabalad-balad. Abdi tos apal. Tangtosna ge moal cukup nepikeun ka poe tadi detik ayeuna moal bakal panjang. Tah ayeuna maksad abdi
kagok borontok kapalang carambang sugan we jalan jang bantari ributan jeung si Sarmo teh ngajadikeun wasilah awalna urang bisa hudang intina mah urang lawan we teu aya deui cara jeung jalan anawi atuh nya ku cara kieu sabagian warga bisa sadar sabab lamun ditinggal kayan ku abdi ayeuna kayan warga teh geus kaleulewihi untung sebagian warga nya teu kairut teu kapincut teu kabaut teu kabawa ku si Sarmo sabalad-balad masih keneh untung kanggo urang mah tah urang sakurang-kurangna mertahankeun nu can kabaut can kabawa ku maranehanana kitu cek patua kampung pok aki dira nyarita ari keraki mah satuju wae patua oge Pak Haji satuju alus pikiran jeung tindakan teh ngan ari cek aki mah salaku hiji kolot anu geus pangalaman aya paribasa sing asak-asak nyangejo besi tutung tambagana sing asak-asak nyanenjo besi kaduhung jagana beuweung utahkeun baca heula kumaha pi akibateunana sabab urang teh nu bakal dising hareupan teh hiji gegedug kajahatan anu teu bisa dianggap enteng ari cek aki mah jeung aki rek nanya ka patua jeung anu jadi beban pikiran aki salila ieu nah rek ku cara kumaha urang ngaduanana da lamun ku cara tarumah moal mungkin urang bisa ngelehkeun komo nya komo deui pan anu biluk ka si Sarmo teh geus loba lain hiji dua tapi geus puluhan hampir 3/4 anu biluk ka si Sarmo pan anu embung teh diancam sawahna diruksak kebonna diruksak imahna diduru tah ieu teh jadi beban keur urang jeung tangtuna ge maranehna moal cicingeun patua Pak Haji Pak RT jeung Mang Uu ieu anu perlu dipikirkeun ku urang lamun urang salah tindakan jeung gagabah dina ngalengkah bisa cilaka akibatna kitu cek aki dira bubuhan aki dira ieu kolot anu geus pangalaman ngarasakeun pait peuheurna kahirupan aki dira dina nganyokot tindakan atawa mutuskeun hiji masalah teu asal ngap cukup lela aki dira hirup di alam dunya geus karasa pait peuheurna kumaha kahirupan di alam dunya.
ngadengi omongan aki dira kitu sarea ngahuleng. Bener oge omongan aki dira teh teu salah. Sabab maranehanana pamohalan bisa ngelehkeun Mang Sarmo sabatur-batur anu geus jago dina ulin silat, dina ulin maen po. Sedengkeun ari maranehanana dina urusan gelut mah teu bararisaeun, da lain tukang gelut, eueuh tarah jago, eueuh turunan jawara. Sok sanajan diraponan tong boroku opatan kuliman sanajan ngerahkeun sakampuk anu aya jelas moal mampu ngalawanan Mang Sarmo sabatur-batur. Pan geus pogo lain Mang Sarmo wae tapi di tukangna aya gegedugna anu nangtungan anu ngajaga nyaeta Mang Sarmo sabatur-batur. Keur kitu pok Mang Uu nyarita kieu we atuh ai cek sim kuring mah patua Pak Haji oge Kak Aki jalan hiji-hijina ya tapi punten nya jalan hiji-hijina kumaha urang taroskeun ka Jang Bantar. Nah tangtuna ge nya tangtuna ge Jang Bantar bakal gaduh guru dina urusan ilmu silat, ilmu bela diri. Nah, pertimbangan simkuring da pami Jang Bantar teu gaduh ilmu silat. Nya, teu gaduh ilmu silat. Pamohalan ye patua. Pamohalannya. Nah, nya pamohalan. Oh, mungkin bisa ngalawan si Sarmo. Anu dina tingkat pangabisana lain bantrak kenapanan. Keur tingkatan jalma anu hengker wae mah. Dina pangabisana sakutil sakali ngepret ge nya mau tetep kayak macam mau tapi ampun ini ibarat urang aya pancet tangan disintrek mau urang oge lamun ngalawan kasih Sarmo sabalat-balat pamohalat karaski cariosana leres pisan. Tapi lamun urang naroskeun ka Jang Bantar bisa ngajawab. Pantina obrolan tadi sarupato kampung eta biwirna si Sarmo nepikeun ka jeding nepikeun ka urip ieu siga Surabi garing. Lain Surabi garing. Mang Uu Surabi katutungan ulah salah nyarita eta Pak Haji katutungan lamun biwir si Sarmo geus katutungan nya katutungan hideung jeding uri video tangtuna ge gerakan nu digunakeun ku Jang Bantar ya bisa dianggap enteng patua. Yakin sim kuring mah Jang Bantar teh teureum jawara. Tak kitu tau. Tapi punten ya ka pajabat PRT. Punten ya ka pajabat patua kampung. Hapunten ka Pak Haji Sopandi. Da anu tiasa dipasikeun kasadayana ti Mang Uu mah
saran pandang eta ge manawi bahan katampi. Tak kitu. Tuh ngadenge omongan mau kitu sararea meuni curing hak. Bener oge mau dina jaritana karek kapikir jeung bener lamun Jang Bantar teu boga ilmu silat moal mungkin lah bisa ngalawan si Sarmo. Jeung memang katempo pisan ku patua kampung Mang Sarmo beungeutna ruksak. Pok Pak Haji nyarios deui. Lamun geus kitu jeung acara atawa saran pandang ti mau kitu ade alus pisan. Alus Pak Haji ge ngadukung pisan. Mohon atuh Pak Haji abdi ge upami kitu mangiringan. Aki ge lamun geus kieu mah bener tah Jang pikiran teh hade cemerlang cap jempo satuju. Nyati kuring oge satuju. Manggawe kumaha saena atur Pak Tua atuh sareng Pak Haji. Saena kumaha salajengna satuju tah. Lamun geus satuju mah kieu we atuh cek Pak Haji. Susulan we Jang Bantar bawa ka dieu bejakeun we. Cek Pak Haji urang badami di dieu sakalian. Ameh tungtas kitu saur Pak Haji Sopandi. Mangga ngiringan. Kitu cek sararea ngamanggakeun. Mang Uu wayahna Mang Uu susulan Jang Bantar anu keur aya di kebon. Ya di kebon Pak Haji. Mun bisa gancang keune kitu pagawean mah da loba pagawe ieu. Kitu saur Pak Haji Sopandi. Mangga Pak Haji, mangga. Deesukeun mangga. Atuh Mang Uu teu talangke crut turun ti imahna patua kampung nuju ka kebonna Pak Haji Sopandi. Nyaeta rek nyusulan Bantar. Teu kacatur lila di jalana. Harita Mang Uu geus nepi ka kebonna Pak Haji Sopandi. Harita kasampak Bantar keur gawe. Anu saterusna Mang Uu nyamperkeun ka Bantar kituna teh bari gegeroan. Jang Bantar. Sakedap ka dieu lah Jang kasep. Ka dieu. Ya Mang Uu aya kapriyogian. Kitu ceuk Mang Uu. Atuh Bantar ngalieu ka tukang breh katampo. Ku Bantar aya Mang Uu keur nangtung. Bantar teu talangke terus nyamperkeun ka Mang Uu. Aya Mamang, aya pikeun saon naon Mang, siga anu penting jeung siga anu rurusuhan. Kitu ceuk Bantar semu heran. Da memang Mang Uu siga anu penting pisan. Kieu Jang, kieu. Tong rebas jeung Mamang kalem. Kieu. Mamang teh ngahaja nyusulan Ujang. Mamang. Nyaeta maksud jeung tujuanana kieu teh. Supaya Ujang artinya. Nu saterusna Mang Uu
derak-dak nerangkeun maksud tujuan manehnana kadinya. Tapi diterangkeun malahan dibejakeun. Yen Pak Haji Sopandi ge tos aya di bumina patua kampung. Atuh bantar unggut-unggutan. Amo bari Pak Haji geus aya di bumina patua kampung. Oh kitu mamang, mohon mangga saupami kitu mah abdi ngiringan kitu ceuk bantar. Anu saterusna mangu jeung bantar terus ini nuju ka bumina patua kampung. Sanepina ka imah patua kampung, bantar jeung mau terus arasup ka jero imah. Sameme bantar diuk, bantar sasalaman heula ka sararea kaasup ka Pak Haji Sopandi. Anu saterusna bantar diuk dina sama. Oh syukur jang. Ujang geus datang ka dieu. Ari maksud Bapak jeung sararea mah ngangkir Ujang teh nyaeta aya maksud. Eta teh kajaba aya ngobrol jeung Ujang. Dari maksud jeung tujuan mah tangtuna ge Ujang geus apal ti Mang Uu. Kitu ceuk patua kampung. Oh mohon atos patua atos raras tadi ti Mang Uu tos nerangkeun. Ya syukur atuh ari geus apal mah. Tah kieu ari maksud patua mah jeung sadayana we. Kahiji rek nanyakeun ka Ujang ari Ujang bisa ilmu silat ti saha. Nepikeun ka Ujang bisa ngalawan ka si Sarmo. Soab anu kabandungan ku patua nyalamun ningali kayan mah pan. Tingkat pangabisa Ujang kaitung luhur. Ya ieu mah ceuk patua kaitung luhur. Laena naon? Patua nanyakeun kitu ka Ujang. Nyaeta maksud patua sararea Pak Haji, Pak RT, Mang Uu jeung Aki Dira maksudna mah aya rencana rek ngalawanan si Sarmo sabatur-batur. Tapi dina ngalawananana oge tangtuna kudu boga ilmu silat. Teu cukup ku nyarita ngabako atawa diajak badami ari ngaran si Sarmo mah. Tah, lamun Ujang teu kaberatan, teu kaberatan we. Ngabejakeun saha guru Ujang. Tujuan kitu patua jeung anu sejenna teh lainna naon. Hayang diajar jurus we. Sautak saeutik. Piraku ayeuna ari patua rek ngalawanan si Sarmo sabatur-batur. Teu bisa usik-usik acan mah atuh. Sakali mepeg ge kumaha. Jeung seep waktosna Jang.